Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng anu judulna Kapincut ku Bandar Buntut bagian kagenap. Ieu anu nganggitna nyaeta Ki Masram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Piraku deui apana si Encep di Pasihan Berkat mah tuang mah engkewe ti dieu apan rencangna oge aya goreng gurame sanes Pak. Bu Haji bari ngareret ka Haji Ahmad carogena. Cekap Bu, sawios teu kedah ngarepotkeun. Nembe teh bade ka dieu nedah heula. Ari kokom ka mana Bu? Duka atuh dipawon panginten Pak. Tembal Bu Haji semunu rewasahan teu da manehna mah boga dosa geus kumaha wani kasar ka diri Nyi Kokom. Ari Haji Ahmad harita teh siga nu panasaran jung wae cengkat koloyong ka tukang kasampak teh Nyi Kokom keur diuk dina bale bari jeung ngalimba kawasnu sedihna keran. Nempo lanceukna nyampurkeun teh Nyi Kokom ngorejat ret neuteup. Pok wae nanya. Mulih ti mana Kang? Tos ti ondangan. Ari Nyai kunaon ngahekok wae di dapur? Ah, teu kunanaon. Tembal Nyi Kokom pondok. Manehna teu wani terus terang dumeh embung manjangkeun kagorengan. Tapi Haji Ahmad siga nu curiga atuh pok deui nanya. Nah atuh ketempona teh bet siga nu ngalamun jeung siga-siga nu rek ceurik. Piraku teu pupuguh jol hulang jentul mah. Haseup Kang, abdi teh tos mirun seuneu. Tembal Kokom mere alesan. Nu bener Kom, kunaon Kokom teh? Mun sedih kunaon? Mun aya kahayang pok geura bebeja ka Akang. Tong asa-asa, tong era-era, da Akang sawajibna ngurus ka Nyai. Bisi aya katugenah beletak bebeja ka Akang. Ah, teu aya kahoyong abi mah Kang. Ku sakieu ge tos ngaraos bagja. Tos diangken diurus dijamin ku Akang tos ngaraos bagja. Sawajibna eta mah ieu mah Akang rek nanya nu sabenerna kunaon pangna Nyai hulang-hulang kieu teh. Da Akang mah teu ngeunah nempo Nyai sarupa kieu mah pok berawak cabalaka naon nu dipake ka susah teh. Cekap Kang, sagala rupina ge kanyaah Akang ku abdi katampi. Mung Nyi Kokom teu kebat dumeh keur kitu teh Bu Haji norojol. Kenawan Kang Haji bet cicing wae di dieu pan itu aya Cep Herman. Ih, ieu mah kolot eueuh pisan pikiranana. Tamu diculkeun ngadon ngobrol jeung si Nyai. Nanaon atuh nu dibadamikeun ku Pak Haji teh? Rusiah naon ieu teh? Cing bejakeun ulah bubunian kieu. Bu Haji jol nyengor wae. Sabar Bu, sabar. Naon ieu teh jol-jol nyengor teu pupuguh. Nanaon mimitina jeung naha make curiga apan ieu teh keur ngobrol jeung adi ibu. Piraku atuh Akang ngobrolkeun Rusiah. Angger Bu Haji mah ari geus kitu teh. Boa Bu Haji nu boga dosa nya. Matak curiga ge Haji Ahmad bari neuteup ka Bu Haji. Dosa naon? Ibu mah teu boga dosa. Ieu si Kokom nu ngadugon teh. Bu Haji bari nyirintil sigarek ngajewang Nyi Kokom. Ibu Haji geus boga dosa matak barang ngadenge Pak Haji cacarita jeung Nyi Kokom teh jol teug wae curiga nepi ka Cep Herman terus ngajengkat ka tukang. Hayang nyaho naon nu keur diobrolkeun ku Nyi Kokom jeung Haji Ahmad teh. Ari pikirna mah geus teug nyangka ngomongkeun curiga Nyi Kokom maradukeun ka Haji Ahmad. Tapi panyangka Bu Haji teh nyalahan sabab Nyi Kokom mah teu ngomongkeun teu naon, komo ari maradukeun mah jajauheun. Sanajan bener ku Haji Ahmad ditanya diteren-teren naon pangna manehna cuma limba kitu teh. Tapi Nyi Kokom teu daek terus terang bener ari nyeri mah nyeri ngan ngaragangan. Sahanteuna lamun nepi ka ngadoni teh
Haji Ahmad bakal jadi ambek ka Bu Haji nu akhirna pasti ngajadikeun kaributan. Eta pisan nu dipake kasieun ku Nyi Kokom teh matak sanajan haben diparek-parek ditanya oge Nyi Kokom tetep bungkem ngajawabna cukup ku gideg. Sedang Paroman tetap nembongkeun kesedihan nu lain lumayan. Puguh Haji Ahmad beki penasaran hayang nyaho naon gara-gara nepi ka Nyi Kokom jadi kitu teh. Sanajan kitu oge Nyi Kokom tetep teu wani wakca balaka komo saenggeus Bu Haji nu rojol nyamperkeun mah manehna beuki ngeleper. Sedang Bu Haji datang-datang teh jol nyarita anu teu merenah majarkeun teh keur ngaharewoskeun Rusia. Atuh puguh Haji Ahmad jadi beuki heraneun pisan. Jeung tara-tara ti sasari Bu Haji boga adat kitu. Biasana oge tara ieu loba omong. Nah, harita bet siga nu timburuan ka adi beuteung. Nyel wae pa Haji Ahmad ngambek gancang pisan nempas bari nyerang. Ari Bu Haji bet kawas bolon piraku deui atuh Bapak kudu susulumputan nyeun peta teu hade jeung Kokom mah. Pan Bu Haji oge terang Kokom teh adi Bapak adipet ku hinis saindung sa Bapak. Na kunaon Bu Haji teh istighfar atuh. Mun bener oge teu nyieun peta teu hade naha make haharewasan di tukang. Pan itu aya tamu biasana oge ku Pak Haji teh sok dipayunan. Nah ari ayeuna saprak aya Kokom jadi barareda Bu Haji deui katutuluyan. Kunaon Bu Haji teh boa-boa keur geringnya cing atuh da urang teh geus kolot jeung ongkoh kudu nempo saha ari Kokom teh. Bet asa kacida teuing Bu Haji mah boa-boa Bu Haji nu boga dosa satukangan Bapak. Da biasana ari nu boga dosa mah sok miheulaan nyangka goreng ka batur ambeh dosana kabunian. Boga dosa naon Bu Haji teh? Teu, ibu mah teu rumasa boga dosa. Sugan ku Pak Haji sok katinggal. Iraha ibu reurejengan jeung lalaki. Raos we nya nyarios teh. Ceuk Bu Haji, ari dibalikeun ka Haji Ahmad mah manehna oge teu sukaeun tapi ari nyangka ka batur sok tara jeung pikiran sok sangeunahna wae. Nah atuh ka Bapak sok sasangkaan bet kawas bolon Bu Haji mah cing atuh nempo mun kitu teu apal ka Kokom teh apaan ieu mah sagulung sagalang di dieu tur geus terang Kokom teh adi Bapak pituin. Nah ti heula ku Bu Haji make disambat ari akhirna kudu digorengkeun mah cing Bapak rek nanya sok kumaha wae sikap ibu kanu jadi adik teh. Unggal Bapak balik ka sampah Kokom sok ngalamun wae jeung katempona teh kawas nu keur nandangan kasedih. Bapa mah lain curiga ngan rek nanyakeun kunaon Kokom sok hulang-hulang wae teh. Duka atuh. Nah Bapa teh make naroskeun ka ibu taros we jinisna. Ih sakuduna we pansahan teu na ibu teh unggal poe nalingakeun kana kaayaan Kokom. Ari Bapa mah apantara aya di imah. Duka teuing datara tunyu tanya eta Kokom kunaon ngalamun wae teh? Nah mikiran ka bogoh atawa geus teu betah di dieu hayang balik deui ka Jakarta? Bu Haji siga nu nyindiran. Nyi Kokom teu nembalan kalah beuki ngahruk ti tadi keneh hatena ngarasa nyeri ku caritaan Bu Haji. Harita oge sakitu aya Pak Haji. Bu Haji mah kalah ngahajakeun kasedih beuki nambahan ari rek wakca. Tetap hariwang tibatan nembalan mah akhirna kalah ngaragragkeun Cipanon. Tuh tinggal Pak ditanya kalah cerik kawas budak. Da kitu wae unggal poe teh kahayang teh nurut kalanceuk. Da ibu ge lain hayang dibantu daek-daek atuh nyaga pagawean. Ieu mah kumaha gawe ngalamun mun ditanya kalah cerik da bingung atuh ka ibuna oge kudu kumaha geura ari ibu. Mun kitu ku ibu teh dianggap babu pan ieu mah henteu nyaeta rumasa Kokom teh adi Bapak. Kawajiban Bapak nya kawajiban ibu keneh ngan Kokomna nu teu beunang dibenerkeun. Nya kunaon atuh Kokom teh naon nu dipake ngalamun teh? Ah datara ngalamun Kang unggal dinten oge abdi mah kieu kana damel tara alim da rumaos abdi mah jalmi nu muntang ka akang sareng ka cece. Abdi oge gaduh praosan atuh Kang. Timbal Nyi Kokom semu nu sediheun pisan. Nya kakara ayeuna digawe ge bubuhan ku ibu we digetrik-getrik.
nyaeta dititah mai rancai katamu, mun teu dititah mah calik wae meureun nying hareupan tamu. Geus atuh kunaon ieu teh bet jadi pacental-cental. Bapak mah morek berat sabelah, ka kokom teu nyalahkeun, ka ibu teu nyalahkeun. Ibu ulah keras teuing ka kokom, da lain deungeun-deungeun. Sakuduna we ngurus ngaping ngajaring. Soal gawe da puguh ngan ukur di dapur, apaan ku bapak ge kasaksian kokom sok digawe. Eta cenah pedah tadi ngaku tamu teu naon-naon da sawajibna. Hayang nyaho meureun kokom teh kapisalakion eti. Jadi ibu ulah curiga mun curiga teh mah. Sabalikna kokom ulah babarian mun ku eceuna digetrik-getrik teh. Da sawajibna nu jadi lanceuk menerkeun ka adi. Mun dititah ulah leleda, gancang laksanakeun. Gancang laksanakeun parentahna. Geura mun kitu beres moal aya piomongeun. Ieu mah kumaha kalah silih tuding silih gorengkeun. Haji Ahmad mimiti sadarian pamajikanana teh geus nyieun kasalahan kumaha wani teuing kanu jadi adi. Abong adi nurut cicing nganggap ka babu. Da ibu ge teu nyarek diuk bareng jeung Herman ngan kudu nganyahokeun we atuh kumaha kuduna mun aya tamu. Samemeh pipilueun ngariung teh mawa heula cai keur nginumna. Da kokom mah kumaha ka Herman teh wani pisan diburuan keneh geus umat imut gumelis siga nu hayang pisan. Ibu Haji sakitu dipapatahan teh kalah angger nyeuneu maksudna mah sangkan Haji Ahmad ambekeun ka kokom. Tapi Haji Ahmad teu gancang kapangaruhan ku Ibu Haji sabab tiba heula geus apal kana adat sarta sifat-sifat Bu Haji nu sok babarian curiga ka batur. Ulah borok ka kokom dalah kanu jadi salaki ge sok sering curiga ngan untungna we Haji Ahmad mah tara lawanan. Pamajikan goreng oge dilawan sabar ayeuna ribut jeung Nyi Kokom. Haji Ahmad teu kapangaruhan. Eukeur mah apal kana sifat-sifat Bu Haji katambah yakin asa mustahil teuing mun kokom kumawani campelak atawa ngalawan kadahuan mah kusabab eta. Haji Ahmad mah teu ieuh nafsu pamajikan ngagorengkeun adina teh di sabaran bae. Da hate mah nyalahkeun ka pamajikan ngan teu wani aripok mah. Aduh teu rumaos ceuk, piraku deui abdi kumawantun kitu. Ampun ceuk Akang, abdi mah teu rumaos teu pisan-pisan Kang. Wah gening tadi make jeung main mata sagala ku cece ge katempo ka Herman teh wani umat imut. Naon eta teh maksudna? Sakuduna we Bu ari katamu mah kudu somea alus tata krama. Sabalikna haseum budi meureun ku Herman teh diomongkeun. Nah ibu teh ngalulugukeun teuing nu kitu. Ari Suraseri mah meureun ibu ge kitu. Piraku panggih jeung nu anyar wawuh rek baeud wae. Haji Ahmad kapaksa manehna mang meunangkeun nu jadi adina. Suraseri oge ieu mah Suraseri ngandung arti. Ibu oge lain jelema bodoh atuh Pak. Beda we ari nu aya hate jeung nu henteu mah. Ku pantar eti moal kaharti. Da ku ibu mah sagala rupa kelet oge geus kaharti. Naon pimaksudeunana? Ibu teh geus kolot, geus loba pangalaman. Ibu Haji malik nyerang kasalakina atuh Haji Ahmad meningal anjug. Tetela ceuk pikirna Ibu Haji teh ngewaeun ka kokom da piraku ari teu ngewa mah nepi ka wani ngagorengkeun sarupa kitu. Ibu mah sok dileuwihan wae ari nanaon teh. Bapa mah lain teu percaya ngan asa piraku ari kokom kudu kumaha wani kitu mah. Jeung asa mustahil Herman nu sakitu pengkuhna kudu kagoda deui mah. Seri biasa meureun Bu, ulah goreng sangkaan. Ari acan bukti mah sidi katempo ku panon ibu. Wah bapa mah mangmeunangkeun ka kokom. Keun we nya anak sorangan kawiwirangan teu tulus disalametkeun ge. Komo mun ibu cicingeun sakieu ibu jelas-jelas mere beja oge teu dianggap. Lamun kitu mah bapa teh leuwih nyaah ka adiknya.
tibatan ke anak sorangan mah. Ibu Haji teu beunang pisan di leuleyan atuh Haji Ahmad oge jadi ambok. Teu ngeunah disangka teu nyaah ka anak. Ari Kokom mah beuki ngaleper wae hate gede ka hariwang. Kumaha mun seug terus jadi ribut. Kudu kumaha nya peta manehna. Bu, ulah nyarita kitu eta teh tepi hadeun. Na kunaon atuh ibu teh? Yeuh bapak teh lain teh nyaah ka anak. Lain bapa mengenangkeun kanu jadi adik ngan kudu puguh heula alesanana. Ieu mah kumaha teu beunang pisan di leuleyan. Cing atuh Bu, euy da urang teh geus kolot. Ku urang dieu teh urang diajenan pisan. Piraku kudu nyontohan teu bener ku papaseaan mah. Haji Ahmad bani ngaleper paroman robah jadi ecei beureum pertanda amarahna ngalentab. Ngan untung keur kitu teh Herman jeung Neng Eti norojol nyamperkeun kadinya. Ari Herman mah ti barang mimiti datang oge geus curiga nempot sikap Bu Haji ka Kokom kitu teh katambah ayeuna ngadenge hoghag. Nya kusabab eta pisan matak Herman ka tukang teh alesanana mah hayang kacai da ameh Neng Eti jeung nu sejena teu curigaeun. Nempo Herman jeung Neng Eti mah nu keur hoghag teh jempe ting balieur da puguh era. Nuju naon bapak sareng ibu teh? Neng Eti bari ret ka bapana, ret ka indungna. Henteu ieu parebut berkat. Tembal Haji Ahmad tambah teuing teu nembalan. Bade ka mana atuh encep teh? Bu Haji bari suraseri nyumputkeun semuna. Bade ka jamban heula Bu. Tembal Herman bari ret ngareret ka Nyi Kokom. Katempo ku manehna Nyi Kokom teh semu ngalimba siga nu tas jerik atuh teug wae curiga. Herman teu loba omong deui terus wae asup ka kamar mandi nu pernahna padeukeut pisan jeung tempat cicingna Bu Haji. Puguh eueuh nu ngomong deui. Akhirna ting koloyong ka hareup Nyi Kokom jeung Neng Eti nu masih keneh di dinya teh. Ret Neng Eti ngareret ka bibina pok nanya. Kunaon Bi katinggalna teh semu nu saredih pisan? Ribut naon atuh sareng apa teh? Teu ayana naon tembal Nyi Kokom. Eta geuning bibi bet sapertos nu nangis. Teu kabagean berkat. Neng Eti bet kalah ngaheureyan da teu nyaho teh kana persoalanana. Ieu bibi teh kapireupeunan. Nyi Kokom semunu gempeurna karanan. Dipeureuh geura supados teu janten panyawat. Sawios da teu nyeri. Ieu mah mung perih ku hasup ngalami ge sae deui. Mani kersaan ngadamel di pawon. Padahal miwarangan we atuh. Herman sanggeus kaluar ti kamar mandi ret neuteup sanajan Nyi Kokom keur nguyung oge. Ku Herman mah katempona teh asa beuki geulis beuki nyari ari nu diteuteup ngan ukur ngalieuk sakedeung. Teu wani lila-lila neuteup sabab hariwang sieun Neng Eti kunaonam. Urang dipayueun garabi ulah ngahekok wae di pawon keun wae lah da teu aya pidameleun ieu. Neng Eti ngajakan ka hareup. Mangga Neng, sawios bibi mah di dieu we da bade naheur deui cai, tembal Nyi Kokom. Neng Eti terus ngaleos ka hareup dituturkeun ku Herman. Ret heula Herman ngaliuk, nyeh manehna imut. Nyi Kokom teu wasa ngantep imutna Herman, atuh nyeh wae manehna oge imut. Bari hate dagdig teuing kunaon unggal padu teuteup jeung Herman, manehna teu weleh ratug. Herman oge teu beda abong lalaki sok wanian, sakitu ngiringkeun pipa majikaneun oge. Panon mah gular giler hate cuscos ka ditu ka dieu, manehna jadi sing sarua bingung. Ka Neng Eti da sidik ka pipa majikaneun malah sabulan deui ge rek disalametkeun. Ka Nyi Kokom mika bogoh da eta kabongroy ku awak kedonto katari ku rupa geulis. Pedah Nyi Kokom munjulan Neng Eti boh dina rupa boh dina potongan awak. Dasar Herman kitu sifatna ti baheula mula ti mimiti resep beger ka awewe, manehna teu pengkuh ka hiji awewe. Sanajan kabogoh cukup geulis, ari nempon nu leuwih geulis deui mah hatena leeh. Cul nu ti heula gap kanu anyar, kitu jeung kitu kalakuanana teh.
ngan kukula warga Haji Ahmad mah teu dicuriga sabab Herman katempona lungguh jeung kanyaahna kaneng eti teh lain ukur nyaah dina sungut wungkul. Tapi jeung buktina naon keperluan neng eti ku manehna dicumponan, boh pakaian, boh alat kacantikan, duit oge teu tinggaleun unggal minggu dikiriman aya 5.000-na. Gerasahan rek nyangka, boh Bu Haji, boh Pak Haji oge teu curigana naon, malah Herman teh dipuji-puji nya kitu pisan mata Haji Ahmad teu percaya kana caritaan Bu Haji teh. Sabalikna Bu Haji nempok kitu teh jadi was-was, jadi curiga, tapi lain curiga ka Herman goreng kalakuan. Ieu mah nyuriga ka Nyi Kokom kasienan minantuna karebut ku adik beuteung. Herman oge ngarti kana kacurigaan Ibu Haji teh kulantaran eta manehna teu nembongkeun sikap nu kaleuwihan. Ka Nyi Kokom ngan ukur imut teu bani samodel tadi lila neuteup, harita oge terus kahareup kasampak pimitohaeunana keur diukting harulang pabaeud-baeud. Jelas tetela ku Herman oge kahartieun yen pimitohaeunana teh keur pasea. Kusabab kitu Herman gancang-gancang pamitan manehna era ari kudu lila-lila di dinya mah. Ibu, Bapak, abdi teh sanes kirang sono, da ieu aya di kaperyogian, bade wangsul wae abdi teh. Herman kakara gegek diuk geus cengkat deui nangtung, atuh Bu Haji reuaseun. Wuri-wuri tas diributan Herman terus pamitan, boa-boa terus pundung, kitu ceuk pikirna Bu Haji. Nah, enggal-enggalan teuing atuh cep, engke we atuh sakedap deui. Aya pidameleun Bu, kaleresan dongkap barang ti Jakarta. Padahal mah engke wae atuh cep, urang tuang heula geura. Hatur nuhun Pak. Kamana bibi teh et? Engkang bade wangsul saurkeun. Ceuk Herman ngomongna mungguh matak ngaheab kana hate Bu Haji. Da eta we katempona teh meni ngaranjug. Ret ka anakna pok nyarita. Keun wae atuh et tong disauran teuing nuju ngadamel panginten Kokomah. Dan nembege nuju calik, ceuk Neng Eti, dasar budak can boga pangalaman, teu nyaho kana maksud indungna puguh Bu Haji jadi jengkeleun ka ditu ka dieu kasebelan cenah boga anak teh teu beunang pisan dibenerkeun, boloho teu boga kacurigaan ceuk gerentes Bu Haji. Herman surti atuh teu loba omong deui terus we pamitan gede keluar dijajabkeun ku Neng Eti. Ari Haji Ahmad batiluh lah bingung mikiran persoalan nu keur disinghareupan. Kang Herman, kunaon pundung? Neng Eti bari nyeklan setang motor Honda. Teu pundung teu naon, akang mah wangsul teh itu wae aya pidameleun. Bohong, pundungnya padah bapak sareng ibu nuju teu daramang. Neng Eti bari ngadilak semunugu meuli pisan. Teu et, kitu nya Eti mah awan sangkaan. Nah atuh meni enggal-enggalan mulih. Apan ku akang tos diwartoskeun, akang teh aya kaperyogian. Nya eta bade ngalareskeun heula kiriman barang. Keun atuh et, da enjing oge akang ka dieu deui. Bilih we akang pundung, ceuk Neng Eti bari nyiwit leungeun Herman, jerete Herman ngajarete nyerieun bari jeung ngeunah. Mangga atuh et, bilih ka bujang wengi. Ae, titip salamnya kanggo pun bibi. Hehehe. Bilih hilap, Herman siga heureuy padahal mah nya-nya gerung motor dihirupan. Ret heula ka Neng Eti geus kitu mah geuleuyung ninggalkeun Neng Eti bari gugupai. Saditinggalkeun anak ku Herman di Imah Haji Ahmad jadi rame sabab Bu Haji teu beunang dileleuyan, manehna tetep nyalahkeun ka salakina jeung ka adi beuteungna. Haji Ahmad teu bisa kumaha lain teu wani ngalawan ngan ngaragangan tatangga-tatangga nu deukeut. Pokona mah era lamun diributan ari Bu Haji bet kalah beuki maceuh boga rasa aya dina pameunangan teu dilawan teh, nyaritana beuki nyeuneu matak teu ngeunah kadengena. Ari Neng Eti masih keneh pungak pinguk, manehna can ngarti naon nu diributkeun ku kolot-kolotna teh. Kusabab eta Neng Eti can bisa mangmenangkeun salah sahiji tapi tetep cicing di tengah-tengah, gawena ngan ngelingan ka indungna. Bu, atos atuh Bu, isin kuno sanes. Maneh deui Eti, teu beunang diurus kuno jadi indung, teu beunang dibenerkeun pisan. Pisalakieun rek direbut oge cicing-cicing we nya.
dasar bodoh teu boga curiga. Ye matak indung ngamuk kieu teh nyaeta ngabela ka maneh. Bu Haji malik nyengor kaneng Eti. Ngabela kumaha Bu? Teu kahartos ku abdi mah. Tong dianggap indung maneh mah rek ngabaruntakeun. Pedah ngewa ka bibi maneh. Hayo nuding nu lain-lain. Majarkeun teh bibi maneh rek ngarebut Herman. Cing ku Eti pikir pantes henteu indung maneh kitu. Wah, bapa maneh ketang nu teu boga pikiran ka maneh teu nyaah. Karep nama Herman teh rek dikawinkeun ka Kokom. Nah Eti tadi teu ningali basa Kokom sasalaman main mata jeung Herman. Maneh mah teu boga curiga. Singarti atuh da maneh geus gede, geus dewasa, kudu nyaho pibahayaeun. Narek cicing bae mun Herman direbut ku Kokom teh. Yeuh Eti, ibu mah nyaah. Teu model bapa maneh. Matak ibu ngabela oge nyaeta ameh maneh aman, ulah aya nu ngaganggu. Ari bapa maneh kumaha nyilakakeun eta kitu teh. Hartina teu nyaah ka Eti, tibatan nyaah ka anak, kaje nyaah ka adi. Waktosna kabujeng see pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.